Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tepangkeun simkuring gaisani Siti Fauhan ti kelas 11 IPS 2. Bapak Ibu guru pangajar basa Sunda anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun, hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kulantaran nikmat sareng karuniana urang sadaya tiasa kumpul di tempat ieu dina kaayaan sehat wal afiat. Teu hilap sholawat sinareng salam mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sobatna, dugikeun ka urang sadaya selaku umatna anu tumut kana ajaran mantena. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara anu jejerna ngajaga tur ngariksa lingkungan sakola. Sapertos anu ku urang sadaya kauninga, kabersihan mangrupikeun bagea ti iman. Jadi urang kudu tiasa ngajaga kabersihan. Boh kabersihan dirinya lira, boh kabersihan lingkungan di bumi atawa di sakola. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, ngajaga tur ngariksa kabersihan lingkungan sakola mangrupikeun kawajiban sadaya warga sakola. Lamun lingkungan sakola urang kotor, urang anu diajar atawa guru anu ngajar moal ngarasa nyaman. Jadi urang kudu tiasa ngajaga kabersihan. Contoh, urang salaku siswa tiasa ngarealisasikeun lingkungan sangkan bersih, nyaeta urang tiasa piket di kelas sangkan urang ngarasa nyaman lamun keur diajar. Salajengna, lamun urang geus jajan, sampahna teh langsung diasupkeun ka tong sampah, ulah asal cul wae, engkena teh jadi barala. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, ngajaga tur ngariksa lingkungan sakola seueur pisan mangpaatna. Di antarana wae, urang tiasa jauh ti sagala panyakit, kagiatan diajar ngajarna karasa nyaman, jeung tiasa nyiptakeun lingkungan anu sehat. Nah, ku kituna urang sadaya salaku warga sakola kudu bisa ngajaga kabersihan lingkungan sakola tur mere rasa nyaman lamun keur aya di sakola. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, mun sakitu wae anu tiasa simkuring dugikeun, bilih aya cariosan anu kirang eueup seureuna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, simkuring nada dihapunten. Meuli ucing ka Cibatu, mun sakitu wae ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.